Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan, insyaallah sing kuring kalayan digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utami nama tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayun nama tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Sunda nu mulia, sumanggawang cobi teraskeun serial dongeng silat Sunda Jaka Wulung Jawara Sakti Terah Prabu Siliwangi. Sumangga mitra. Mitra Sunda, sakumaha parantos dipedarku sim kuring sapara kanca, wireh si Bratalaras nu nolah jawara iblis, geus bisa diperuhkeun ku Jaka Wulung. Saacana indit si jawara iblis ninggalkeun pakalangan, manehana tumanya ngeunaan jujuluk nu dipibanda ku Jaka Wulung. Nu dijawab kalawan basajan pisan, yen jujuluk manehana teh tayalian titisan Bujangga Manik. Atuh eta hal teh ngajadikeun hiji warta nu matak pigeunjleungeun di 2 patempatan. Patempatan nu kahijinya eta lemburna Nyi Mojang, patempatan nu kaduanya eta tempatna atau pagurona guruna si jawara iblis di wewengkon Gunung Cakrabuana anu dipupuhuan ku si ramo-ramo iblis. Ti eta 2 patempatan teh dimimitian hiji kageunjleung anu sarupa dina perkara Jaka Wulung. Jeung ti eta patempatan teh beja bakal sumebar ka tempat-tempat liana. Mungkin bae eta beja teh ngarayap lalaunan siga kuya, tapi teu nutup kamungkinan yen lajuna teh cepet lir ibarat angin. Namung sok sanaos kitu, teges nama dunya kajawaraan bakal genjleung yen Bujangga Manik tandang makalangan deui di dunya pasilatan. Mitra Sunda nu mulia, sanggeus beres roes eta pasungalan, Jaka Wulung neruskeun di lalampahan sakumaha nu dipesenkeun ku jadi guruna nyaeta Resi Dharma Kusuma alias Ki Karta. Kocap kataturkeun Jaka Wulung anjog di hiji wewengkon pileuweungan nu asri, manehanana neuteub ka palebah langit nu paul. Tembong panon poe geus mimiti manceran. Awakna geus leuwih seger, sanggeus manehna mandi na hiji pancuran nu satuluyna mah manehana ngagerak-gerakeun awakna olah kanuragan, olah napas sacukupna. Dina tempat manehana nantung, Jaka Wulung kudu nukangan panon poe pikeun tukeun palebah dina ngahontal tujuanana ka mana.
rada samar-samar katinggal ti kaanggangan. Jadi itu teh aya ponslot gunung sawal nu warnana teh bulau atawa paul kacida lemesna kalawan dilimpudan ku halimun ipis dipulas ku garis-garis warna emas. Di bagian tebe hareupna tepati jauh ti suku gunung sawal di dinya teh mayak pak talaga alam nu kalintang endahna. Balarea di dinya nyebut eta talaga teh kungaran Situ Lengkong Mitra. Dina tengah-tengah eta talaga aya hiji pulau leutik nu kakoncara ku sesebutan Nusa Larang. Kukituna Mitra sapagodos jeung amanat ki Kartaguruna. Nyamanna teh kudu kadinya jug-juga nu sabenerna. Dina nalika inditna ti padepokan guruna jaka wulungkung situmanya ki kinten-kinten naon nu bakal kapendaku abdi di ditu. Muhun di tempat anu janten tujuan abdi sakumaha anu diamanatkeun ku aki. Kitu Mitra kira-kira pananya jaka wulung nu diwalonan ku guru nanya Resi Dharma Kusuma ku paroma nu marahmai di barung imutna kalayan teu kedalisan sok sanajan ukur sakecap. Mitra Sunda nu mulia, jaka wulung nangtung di sisi Situ Lengkong. Paneutupna eta jawara-ngora teh antep nalinyakeun amparan talaga nu ngagenclang herang canembrang lir amparan kaca nu herang. Anu mantulkeun langit nu warnana paul turta sakumpulan mega-mega bodas nu ngaruntuy endah. Di tebeh tengahna Nusa Larang nulir ibarat ngambang dina beungeut caina nu canembrang herang. Harita teh panon poe geus ampir-ampiran manceran. Satuluina mah kalawan dibarengan ku 4 atawa 5 urang penduduk pribumi di dinya. Jaka wulung naik kana parahu nu ngageleuyeung dina Situ Lengkong. Sora cai tingku cibek, sorana mata kagagas, seungitna cai talaga eta ngajadikeun dadana teh longsong. Jaka wulung tumanya kala sasaurang pribumi nu marengan manehanana. Mang, Nusa Larang teh nu paling itu. Kitu cek jaka wulung. Oh, leres aden. Nusa Larang teh itu tunggu kateubat habis tu tunggu nu kena nuhun itu. Tetebi salah sama jug-jugan teh. Oh gitu. Di tengah-tengah Situ Lengkongnya mang. Nuhun den. Nusa Larang madidinya sapertos nu ngambangnya. Itu cek eta penduduk pribumi Mitra. Mitra jaka wulung unggut-unggutan nguping panglaler ti eta penduduk pribumi. Nu satuluy nama inyana teh meureumkeun panonna ngararasakeun kaendahan alam nu taya babandinganana. Kaendahan alam dipaparinkeun ku Nu Maha Kawasa. Bray de panonna dibukakeun. Nu satulus nama laju tumanya deui ka warga pribumi. Mang, dupi legana teh itu jigana malangkung ti 10 hektarnya. Den, keke ka aki wang tanyakeun. Ki, sabaraha hektar kira-kirana ieu teh ya kabeh teh leuwih ti 50 jiga namanya ki. Kasem Situ Lengkong ieu teh ieu langkung di 60 hektaran. Kungsi eta ge diukur kurang leuwih 57,85 hektar. Tapi numutkeun aki mah tiasa langkung ti kitu. Lamun ngukurna langkung teras kapali ditu mah panginten sing langkung tarapti. Oh gitu ki. Dupi itu muhun Nusa Larang
pulau nu di tengah-tengah nu bade dijuk-juk urang deh lega oge nya Ki. Eta kasep muhun Ki. Tah eta pulau nu salarang tapi disebat oge nu sagede. Eta teh kirang langkung legana langkung 8 hektar den. 8,5 hektaran lah. Seueur tatangkalan dinya Ki. Muhun sapertos katawis ku urang tuh. Ieu teh mangrupa hiji leuweung lindung. Muhun leuweung lindung sareng di ditu teh seueur paninggalan-paninggalan purbakala. Saurna teh ieu nu salarang teh muhun mangrupa puseur pamerintahan kerajaan Panjalu. Tah eta teh ngagaduhan manfaatan lebih fungsi oge mangrupi benteng kanggo pertahanan. Muhun. Tuh lupi-lupi tatangkalan lupina ditu katawis tu ngaroyom tuh mun linduk ieuh tos jaranggotan lupina teh nepi tos karolotnya Ki. Muhun kasep. Eta teh upami tatangkalan mah langkung 30 rupi. Muhun sareng kirang langkung 300-an langkung lah. Eta tatangkalan nu arageung teh kasep. Muhun Ki. Muhun atur nuhun Ki. Jaka wulung nganuhunkeun kasih kasepuhan nyaeta si Aki anu meureun jadi sarupa pawang anu nganteur jaka wulung ka wewengkon salarang. Mangga kasep. Mangga keun ku Aki saparakan tadi jajab tapi engke mah ditinggalkeun nya kasep. Wios Ki wios. Muhun mangga. Jaka wulung mereumkeun deui panona. Manehana ngarasakeun kaendahan alam nu taya babandingan di eta patempatan. Datang ucap syukur kana Maha Kawasa kana naon-naon nu dipaparinkeun ka manehanana. Kacaturkeun anjogoge di sisi nu sawarang. Anu ngalanteur ka jaka wulung mah harita oge paramitan. Arindit deui bari hormat ka jaka wulung. Kasep. Ku Aki saparakanca rek ditinggalkeun. Aki jeung mamang-mamang nu limaan rek ka darat deui. Mangga ngaturkeun sawunuhun lak saketika benyahan ka pangarsa Aki oge ka mamang sadaya anu parantos nganteur di si abdi ka dieu. Teu sawios den. Nuhun. Mudah-mudahan naon-naon nu janten tujuan sareng pamaksadan den tiasa kacumponan, tiasa hasil kalawan juga makeun. Hatur nuhun Amang. Di palebah nu salarang mitra. Nyaeta di bagian tengah nu salarang jaka wulung nungkulkeun sirahna bangun hormat naker dina hareupeun hiji pajaratan nu dipayungan ku linduk-linduk iuh nadang daunan nu ngagumpluk tina tangkal kiara nu umurna kurang leuwih ratusan taun. Jeung kitu deui tatangkalan diana oge geus kararolot nu lingkar tangkalna teh rata-rata 2 deupa jalma nu dewasa. Eta pajaratan kacida basajana alias sederhana. Sasatna mangan dilingkung ku saderetan batu-batu alam. Tapi mitra, di palebah dinya teh reus istirahat nanu langgeng hiji tokoh ageng. Lamun teu bisa dicaritakeun saageng nagri nama. Tokoh niskala wastu kancana luluhurna Prabu Siliwangi sareng luluhurna masyarakat Sunda sakumna. Lambaran-lambaran sahsa oge geus nyutat yen Sang Mokteng nu salarang atawa nu mukti di nu salarang
Mok teng teh hartosna mitra kurang langkung tumali sareng moksa nu tiasa dihartoskeun kabebasan atau papisahna jiwa sinareng raga tina beungkeutan duniawi nyorang kasawarga. Kocap lalang sepeuting ngalimpudan wayah pasesore di wewengkon Nusa Larang Panjalu. Dina nalika jalma-jalma geus lila marulang nu nganteur ka dirina sarta eta patempatan munggus sepi jempling rehe comrek. Jakawulung mah masih diuk sila mendeko manehana tapakur bari tungkul disagedengeun pajaratan sang niskala. Jakawulung ge mitra sama sakali teu nyahoeun. Nah bet karasana teh sukuna siga tunggul tangkal kiara. Sasatna hese pisan deuk dicengkatkeun laju indit teh eta patempatan. Malahan manehanana banget hayang tetep tumetep cicing di palebah dinya, embung ingkah kamana-mana. Dina mangsa eta jigana, eta jajaka teh mitra ngalaman hiji suasana nu sing sarwa aheng. Jakawulung sadar sasadar-sadarna. Panonna oge muka sagemblengna, tapi masih dina kaayaan diuk sila laju manehna ngarasa yen awakna teh bangun hampang naker. Mingkin dila, mingkin ngahampangan bae. Seolah-olah jasa dikasarna ngalebur jadi babagian leutik tina hawa. Jakawulung ngarasa seolah-olah teu ngabogaan di wujud nu saestuna. Mitra Sunda, di luhur wewengkon Nusa Larang langit peteng teu dibaturan ku sang bulan. Tapi bangun aheng kacida. Manehanana nyaeta Jakawulung mampu nenjo kalawan jelas naon bae oge nu aya di sabudeureunana. Boh amparan jujuhutan, kakayon saliara nu ngahunyud, dang daunan tatangkalan, gilang gumilang atawa gugurilapana beungeut cai talaga, sato-sato leutik sabangsa serangga, nu pating harieng di sakuli beungeunana. Malahan mah hileud, nu ngarayap binadang daunan ki hujan, kapireng ku manehanana. Pangreungeuna mireng tingkar celakna cai, cluk-cluk. Satetes demi satetes eta cai teh ngeclak nimpah kana luhureun batu. Hiliwirna angin nu saolah-olah ngusapan canembrang herangna talaga. Kitu deui. Lengkah-lengkah nu ngeteyep ti sabangsa kadal nu nyurungkuy kana jujukutan kapirengeun. Sara pangreungeunna mitra oge geus bisa ngabedakeun kalawan jelas atra dang daunan garing nu maruragan tina tangkal oge bauna uap cai nu kabawa angin sarta cucurut nu pating korosak di nu bala. Jakawulung ngalayang siga nu asup ka alam niskala atawa alam suci kerta. Eta jajaka terah Raja Sunda asa keur ngimpi. Tapi saenyana mah teu ngimpi teuing. Saestuna Jakawulung teh sadar sasadar-sadarna. Lalauna naker langit peuting di sabudeureun Jakawulung dak sakalorobah jadi siga pipinding atawa lalang sehideung. Sora-sora tina sabaraha sumberna dak sakalareg areureun sepi jempling. Sarta remeng-remeng kacium bau seungit minyak kasturi. Wargi minyak eta teh sumeleber katiup ku angin nu mamawa haseup ipis nu warnana teh bodas. Dina tempat diukna badan Jakawulung gumeleter. Aya hiji rasa kasieun nu pohara nu nyangkaruk dina dirina nu ngabalukarkeun bulu pundukna pating puringkak. Tapi disagedengeun eta
Aya hiji rasa kapanasaran ngagolak dina jero dadana. Mitra, lila kulila nama eta hasib bodas teh ngumpul ngahiji. Lalaunan jika nyiptakeun lir wangunan mangrupa awak manusia. Tuluy sukuna, tuluy leungeuna, sarta sirahna. Awak jaka wulu ngadegdeg jika nu nirisan. Kuntuna pating kerot, kesang badag jeung kesang lembut ngagarajag tina pori-pori tarang jeung tonggongna. Hampir bareng jeung ngajelegedegna tangtungan manusia. Haseup teh mimiti ngabarasatkeun cahaya nu warnana lir perak. Mingkin lami, mingkin caan tur taatra. Nu antukna mah jeg. Mirupa hiji dedegan lalaki ngora nu kacida kasepna. Umurna kurang leuwih 25 tahunan. Pakulitan ranyang ku cahaya nu warnana koneng. Rambutna nu umpal-umpalan. Ngarumbai ngaliwatan pundukna. Bajuna eta dedegan warna teh semu ungu atawa bungur. Kalawan dipasieup ku gurilap warna lir emas nu meulit dina palebah beheungna. Mitra sirahna nganggo sarupa makuta emas nu diwangun rada muncugu ka belah luhur. Nu dihias ku pola dangdaunan nu nyumiratkeun warna emas nu gilang gumilang. Panon eta dedegan tokoh teh neuteub ka palebah Jakawulung ku hiji paneuteub nu solotna teh bangun heman tapi kata wisna tegesna kerep. Tina juru-juru lambena ngabentuk hiji imut kareueut nu basajan. Tapi dibarung ku wening galih setramana. Mitra Sunda, Jakawulung teu sanggupeun ngabales kana paneuteupna eta tangtungan jalma. Jakawulungan ukur bisa nungkulkeun awakna siga nu menekung bari neuteub ramo-ramona sorangan. Dadana gumelar terlantaran ngarasa ajrih atawa katidasieuna, tapi anehna teh bet ngarasakeun hiji kabagjaan anu pohara. Hiji kabagjaan anu rongkah sajeroning dadana. Sababaraha jongjonan mah taya sora nu kareungeut di eta wengkon. Jakawulung kalawan dada nu ratug tutunggulan ngadagoan naon nu bakal kajadian. Nah manehna kitu nu kudu mitembeyan kedalisan? Teu mitra, henteu. Jakawulung kalah tetep tungkul bangun ajir henaker, lir ibarat aya gumplukan batu nu ngahalangan di palebah pundukna. Kocap dina kaayaan sepi jempling siga kitu. Dak dumada kapireng hiji barang diteundeun dina luhureun pusara. Jiga nama anjeunna nyimpen hiji barang di belah dinya. Hiji barang nu mancerkeun cahaya lir perak. Jakawulung mitra beuki ratu bae dadana. Mitra tina sinar lir perak eta mancer sarupa kakuatan. Cerelat kolebat, set, yes. Sinar anu gilang gumilang, ngolebat ngacorelat laju ngablesat ngahantem kana palebah sakujur awak Jakawulung. Jakawulung kaget lain lumayan. Awakna ngageter hebat. Beungeutna muringis nahan hawa panas dina kulit badana. Awakna rada kejeng. Jakawulung ngacerit maratan langit ngoceak mapakan mega. Saacan awakna leungit budi ilang daya. Sarta kasadaranna ge sirna. Jakawulung bener-bener katibanan ku hiji sinar anu kacida ahengna mitra Sunda. Cagela mitra Sunda nu mulia. Rupina sakitu wae heula. Insyaallah enjing aturan pipagawe tawang cobi teraskeun deui.
Alhamdulillah wilujeng ngarayakeun sareng syukuran karena kemerdekaan Republik Indonesia ping 17 Agustus tahun 1845. Mudah-mudahan negara urang janten negara nu baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negara nu gemah ripah loh jinawi, adil makmur, kalayananya dina ridho sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil punten kanang samudaya kalepatan-kelepatana. Sumangga mita Sunda nu mulia. Mitra Pasundan, cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wangtu bitrasieun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan, kalayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilafanana, mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.